Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pembelajaran bahasa Sunda. Anu materi salajengna nyaeta materi carita babad. Carita babad teh nyaeta carita nu ngandung ajen sajarah atawa raket hubunganana jeung sajarah. Istilah babad dina pustaka Sunda teh asalna ti Jawa. Samemehna mah disebut carita bae. Babad dina basa Jawa hartina mukalahan anyar atawa nuar tangkal. Carita babad ditulis dina dua jenis tulisan. Nu kahiji wawacan, nu kadua prosa, wawacan teh eusina ngeunaan puisi buhun. Prosa biasana ngeunaan teks naratif atawa deskriptif ngeunaan hiji carita. Carita babad dibagi jadi dua jenis. Nu kahiji kategori dongeng, nu kadua kategori carita. Kategori dongeng eusina ngandung fiksi atau hayalan, ngandung unsur pamohalan, sumebarna ku cara lisan. Kategori carita eusina ngandung fakta, ngandung unsur sajarah, sumebarna ku cara tulisan. Struktur carita babad. Nu kahiji tema, nu kadua amanat, nu katilu palaku, nu kaopat latar, nu kalima galur atawa plot, nu kagenep nu terakhir pusar sawangan. Hiji tema. Tema nyaeta inti pikiran atawa puseur implengan pangarang atawa inti pikiran nu aya dina prosa fiksi. Nu kadua amanat nyaeta pesen anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Nu katilu palaku nyaeta tokoh atawa ngaran-ngaran boh jalma boh sasatoan nu ngalakon dina carita. Palaku teh dibagi tilu bagian. Nu kahiji protagonis nyaeta tokoh utama nu sifatna bageur. Nu kadua antagonis nyaeta lawan sifat tina protagonis. Dan nu katilu tritagonis nyaeta tokoh pembantu. Nu kaopat latar. Latar biasana dibagi tilu bagian. Nu kahiji tempat, tempat teh ngajelaskeun di mana kajadianana. Nu kadua waktu, waktu nyaeta ngajelaskeun iraha kajadianana. Nu katilu suasana nyaeta ngajelaskeun kumaha suasana harita.
Nu kalima galur atau plot, nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun hiji carita. Biasanya dibagi sababaraha hiji. Nu kahiji manggala sastra, nyaeta bubuka carita. Nu kadua konflik, nyaeta munculna masalah. Nu katilu klimaks, puncak masalah. Nu kaopat anti klimaks, nyaeta ngarengsegeun masalah. Nu kalima pungkasan atau disebut oge panutup. Nu terakhir nyaeta nomor genep puser sawangan, biasa disebut sudut pandang. Nyaeta cara pangarang nyaritakeun palakuna dina caritana. Dibagi dua, nu kahiji jalma kahiji. Biasana cirina nyaeta sok aya kecap kuring atau dalam bahasa Indonesia saya. Nu kadua jalma katilu, biasana sok aya kecap manehna atau dia. Di handap ieu aya contoh-contoh judul babad. Nyaeta anu kaasup kana carita. Anu asup kana babad. Sareng nu katilu nu asup kana carita wawacan. Contoh carita nyaeta hiji aya carita Parahyangan, kadua carita Ratu Pakuan, nu katilu carita Waruga Guru, nu kaopat carita Perang Cina Purwakarta. Nah, ieu nu asup carita babad nyaeta aya babad Niskala Wastu Kencana, babad Sumedang, babad Siliwangi, babad Sunda. Nu kaasup kana wawacan nyaeta aya babad Walung Sungsang, Banten, Girang, Sajarah Galuh, Carios Lamping Wali kabeh. Mung sakitu wae pedaran materi carita babad nu ku ibu tiasa didugikeun. Patepang deui dina video salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.